Bismillahirrahmanirrahim. Tulu diriwayatkeun dina hadis marfu. Ieu keur ngomongkeun maot syahid. Dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muadzinul muhtasibu, ari jalma tukang azan anu azanna karena Allah. Tadi kuliah kos diurang pan diurang eueuh nu ngulian adzan ieu eueuh gitu. Tapi hiji teu di kuliah adzanna lain kuli. Kaduana karena Allah, lain pamer sorak itu. Pokoknya karena Allah we gitu. Geus teu make sapeker gitu. Ya, salamuna sapeker era sorana jore gitu nya. Karena Allah adzanna eta saur Kangjeng Rasul kal mutasyahidi bidami percis sarua jeung jelema anu lamokot ku getih ku sabab perang ngabela agama Allah. Sarua eta jeung nu adzan eta adzan kitu geus boro-boro nyaeta getihan deui nyeri henteu gitu. Tapi lamun karena Allah eta adzan nya ku Kangjeng Rasul disaruakeun ganjarna jeung jelema anu awakna lamokot ku getih haladang perang sabilillah sarua. Hidup adzan. Gitu nya. Adzan gitu. Tapi nu bener nya adzanna nya. Lain padu kelabung wae aja. Hiji nyaeta adzanna karena Allah tadi kuliah. Kaduana nyaeta karena Allah teu karena nanaon. Katiluna kalimat huruf adzan teh bener, lain asal ngeleuweuh euy.